Ya Rasulullah salamun alik. Kontak talkinan ku urang mun abah urang emak urang diceli la ilaha illallah lalaunan maksud lalaunan teh ulah cepet-cepet anca engke nyana kan lain deui perasaanana ke nyana nurutan la ilaha illallah lamun geus kadeuleu nyana maca tah sing hade urang ulang geus sakitu bae besi recok ulah ieu mah kos ngariung la ilaha illallah nyana ge gideug waduh sakjana ieu kiamat ya aduh emangnya mulu dan tanaon ya ulah geus bae berkadeuleu ku urang bangun urutan geus sakitu bae namun encan karak balikan di la ilaha illallah kayaknya ada gadel kurang la ilaha illallah lamun nyanda terus bela ilaha illallah kau mau kadenge mah kurang kan roh bagi kade tah ngap-ngapanana kan beuki cepet kurang tita Allah barengan Allah cara nalkinan teh kitu ulah lobaan engke nu di itu la ilaha illallah nu di Allah ilaha illallah aing milu ka mana cek nya ieu riweuh ulah ieu terakhir sih ada masyaallah lamun keur kos kitu geus bae bangsa babaturan nu baheula osok kitu judi misalnya geus ulah kena kajero maaf mangnya babaturan bae heula nang ka ditu lah gitulah tah bangsa nu main cimplong segala rupa keluar geus ieu mah keur disterilkeun ceuk urang ieu jadi ge embungeun nya lamun nyana bisa ngomong imkan nanya ge ngomong eta babaturan aing nu eta mah inditkeun ka ditu kejebur ke dabekan sumur kana aing bisi ka bawa punyana mogan gawe sesuai jeung situasi kebutuhan urang dahaga butuh minum urang lapar butuh dahar urang tunduh butuh sare awak urang teh kitu teteh urang teh kitu keur sakarat teu butuh jeruk teu butuh daging butuh da doa jeung zikir mantap urang ngalayat kadinya mepelingan la ilaha illallah mutiara anu hese dicaritakeun urang mawa jeruk kadinya nyana geus teu ngadahar jeruk paling ge jang anu nungguan nuhun-nuhunan ge nu nungguan nuhun mah ngaji nuhun iraha ka dieu deui mah haji meuli jerukna kos kitu di ames tolong jadi geus teu urusan ya mah pan aduh buku nu gering ngap-ngapan bantu teu hayang jeruk teh apal teh nyana mah hayangna zikir atawa sholawat jeung berbagai zikir mantak ngeuneun muriang kritis ngadenge nu maca Qur'anan nu barapi nu ngeunaheun ate nu ngeunaheun makhrajna lantaran nyana kan ngadengkeun yasin ngadengkeun wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim nyana komun nyaho ka makhrajna aduh pas ngeunaheun tuh karena mun nyanana ayeuna dibacakeun yasin makhrajna teu bagus wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratil aing mendingan teu dibacaan cak nya teh puyang aing ngadengena kos kieu inditkeun eta kos kitu ganti habak atuh kan nya teh daya teu upaya bae ulah nu bagus joreng-joreng makhraj mah geus ulah bacanya tuturkeun qul huwallahu ahad Allahu samad jaga teu hayang aing ada kitu teu hayang bisa-bisa nyana diwurukan kuno gering lain ahad wah mentak nu rapi
Ilah malaikat jarita ka kafirin ka musyrikin aina ma kuntum tad'una min dunillah. Nangan kumane disembah. Qalu caknya lagdalu langit. Muncul gesti kamariku kami digerokeun ka dieu palam narahum kami teu neuleuh. Atuh ujung-ujung namanya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Nyana sorangan bersaksi nyahun bahwa dirina pae kafir. Na'udzubillah min zalik. Masyaallah. Lamun tadi nyaritakeun keur sakarat diome kafirin musyrikin mah kumalakal maut teh ditangtangan titah dihadirkeun sesembahan-sesembahanana. Tuluy bae malaikat budak-budaknya geraan caknya mana ayu geura sesembahan nu kumaneh disembah teh ayu geura. Atunya nage ngomong koludolu ujung-ujungna pae kafir. Nah engke kiamat sanggeusna kiamat jaga di poe kiamat kumaha teh jelema-jelema kafir. Iyalah qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal ins. Gusti Allah nyarita hakikat mah Gusti Allah tapi Gusti Allah teh geus mere kawasan geus mere kawenangan ka khazinun nar. Malaikat-malaikat penjaga neraka malaikat Malik. Cek malaikat balik wahai kafirin musyrikin Yahudi Nasrani Buddha Hindu Konghucu berbagai agama nu lain Islam kalau finnar sadiakeun tuh ku Gusti Allah tempat maneh tuh neraka tuh neraka mangka geus hideung jasa lentab-lentabanana geus pohara. Kadulu didinya sunukna ruhakna hewan-hewan neraka oraina kalabangna kalajengkingna jeung sajabana cai ngagolotrok anu luar biasa panasna kadulu iyalah tempat aranjeun wahai Yahudi wahai Nasrani kafirin tah ieu udkhulun nar dirasup maneh ka neraka. Ijumlati umamin korkolat min qablikum minal jinni wal ins disertai beserta umat-umat nu baraheula memeh haranjeun kabeh boh jin boh manusia anu teu iman ka Gusti Allah barang jeung maneh jin manusia nu kafir tah ieu tempat tata insyaallah karim ngeuk kumaha deui. Ya memang keur sakarat teh nya mah atuh geus sadar tadi teh wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Pohara. Ya ujung-ujung nama atuh dek kumaha ge merod tinggal merod embungeun nyana teh lulumpatan ka kaler ka kidul kawetan ka kulon embung asup ka neraka. Bring kawetan. Di ditu dijaga ku malaikat ku seuneu plek. Ayo sia. Bring lumpat ka kulon dijaga ku malaikat seuneu deui blek. Bring ka tukang ka dijaga ku malaikat pake seuneu saiderna seuneu. Digiring make seuneu deuk kumaha coba ieu. Reketek nu diharap ulah nyedak atuh. Cuma nyedak bae cek teh aing tuh mah teh nyedak lah kudu tukang. Sesedakan kieu itu kan neraka ya urang ya je. Wah ya atuh kage jebur jadi giringna make seuneu. Ka ditu seuneu ka dieu seuneu ya otomatis brus. Enggak kejebur kabeh ka neraka. Masya Allah. Aya ge dongeng dina kitab tasawuf teh. Aya jelema muslim pas
menghadapi neraka. Salam heula nya ka malaikat. Assalamualaikum. Malaikat macam-macam segala salam segala naon. Tetep jana salam. Assalamualaikum. Salam-salaman di dia bang. Salam teh kan kasalametan ieu neraka cek malaikat. Tetep kula terbiasa di dunia deuk kumaha teh deuk kumaha salam. Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Tidak ada jalan untuk neraka. Pan, tunggu waalaikumsalam. Dilaporkeun ku aing sia ka Gusti Allah mun aing ka neraka. Sebab di dinya geus nganyatakeun waalaikumsalam. Kita mah kaleupasan teu bisa kaleupasan. Aya bae ahli tasawuf pokos kitu jasa. Mana suratna? Allah make surat-surat. Pokoknya surat mah ieu mah deuk bagus deuk goreng tetep bae sebab eta geus menyatakan waalaikumsalam. Berarti tetep ka anjeun salam. Sakudu ka neraka. Namun kula datang ka di kana neraka kan lapor aing ka Gusti Allah. Cak malaikat kula gandeng. Kula gandeng ieu mah. Ayo bantu. Dibalangkeun we. Masalah. Penting aing masalah amat bae. Geus ulah bebelah bebeja ka sasanya. Moal. Kadeuy jeung loba kos kitu jasa. Geus atuh balangkeun. Datangnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kadengin kudu di tukang kafir. Tetep kan nyana ai kafir bangsa kampung Melayu sewan makan bisa nyana ge salam mah. Nurutan nyana ge. Assalamualaikum. Kejem malaikat. Tadi singko salam di blon. Tetep nyana salam. Assalamualaikum. Tulak cangkeng malaikat. Tulak cangkeng malaikat. Cek dina hatena moal jawab ku aing jeung tilu kali. Assalamualaikum. Ditowel make sikut. Ngaguling ke neraka. Cak malaikat ampura aduh. Ampura aing lain tengah jawab sikut aing ngomes ieu ya. Teu bisa tetep bae nu di dunia na teu bisa maca syahadat diturutan ku kumaha ge di akhirat moal bisa. Tetep jadi eta make sikut dikitukeun doang trek anara tetep hampuran mereka hampura aduh ceknya dia sikut ngamuk ya cekan aya we Gusti Allah jadi tetep salamet tah itu Islam ieu masih ngejebur kabeh ka neraka umat kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'a begitu ararasup kabeh ka jero neraka sing gulimpang Yahudi Nasrani musyrikin kafirin itu Konghucu Buddha Hindu kobe arasup ka neraka kullama dakhalat ummatun begitu asup ka neraka umat la'anat ukhtaha nyana nyarekanan dulurna di jero neraka teh nyana nyarekanan gara-gara sia aing asup ka neraka goblok sia keur ieu aya nu muludan aing ku sia diulah-ulah aing deuk ngadengekeun kiai dina rajaban teh ngajakan ka Allah ngajakan ka Kanjeng Nabi pan ku sia diulah-ulah tolol sia ye cakeun nolol-nolol ka aing atuh sia bae keur ieu muludan ka ditu atuh kunaon nurut ka aing atuh gara-gara sia goblok tungtung apa lain ka neraka ieu sia gelut cenah di dinya di neraka gelut tuh malaikat keke ulah gelut cek ulah gelut gelut jeung teu gelut panas bae kan di neraka gelut la'anat ukhtaha ya Allah ya Rabb paingan di penjara gelut Parenganan ieu gambaranana
begitu datang anu anyar gengna datang wow betungna geus kedut jasa mangkaning bujal nagedoton kahar bodega ini makanan aku kenapa kamu masuk sini ya kamu mau bunuh ya berapa yang kamu bunuh berapa yang kamu bunuh ini kan penjara tempat pembunuhan. Siapa yang membunuh penjaranya berarti kamu ngebunuh. Kamu berapa yang kamu bunuh? 3. Kecil. 100 yang aku bunuh. Kalau kamu nggak nurut sama aku, termasuk engkau yang akan kubunuh di sini. Urutin nih tangan gua nih. Urutin, ayo. Urut. Ayo nggak mau gua tempelin lu, gua bunuh lu. Hah? Oh, di penjara mataku lambung 2 kali ke penjara. Tolol jasa. Emang dia ke penjara neuleuh doang ke penjara. Lain aja di penjara, asup ke penjara sabaraha kali. Lamun dihitung mah aya naon? Ya itu tuh rahasia perusahaan. Aya nyaho bae. Bisnis kami mah ke penjara gitu. Boh, budak. Di penjara teh lain lalakon, norengkos kararitu. Na ieu ge la'anat ukhta allati qablaha li dhalaliha biha. Terus menyusul nu sejen deui datang deui saling gitu menyapa. Talah kau daratang kabeh hatta idza daraku fiha jami'a. Geus karabe dararatang kabeh blus malah di tareangan. Si anu ka mana si anu? Oh can datang, tungguan. Geus gerlut, geus wow, geus silih ejek, geus silih kitu salahkeun, silih lanat. Silih omong wah geus kacau balau geus di neraka teh. Geus njarekanan geus sagala macem. Ditanyakan si anu ka mana can datang, si anu ka mana can datang. Paus ka mana paus? Ayo urang kejar paus ya buang kawara cek dia paus. Waduh. Ieu gara-gara nyana ya urang ya. Mana kadinal ngana kadinal teangan pausna kadinalna di teangan kabeh. Geus karumpul kabeh. Hatta idza daraku fiha jami'a qalas ukhrahum. Ngomonglah pengikut-pengikut nu palandeun li ulahum kanu arawal ka pamimpin-pamimpinna anu kunyana dituturkeun nyana ngomong ka Gusti Allah Rabbana pangeran abdi sadaya ngaku nyana ku ari mah pangeran teh Allah. Dek ka mana deui atuh ja pangeran nyana batu teh daekeun muncul kayu kitu keneh malah dihijikeun pangeran nyana batu jeung kayu teh dihijikeun ngabuncal-buncal di dinya teh disiksa. Nu ngaran Manat nu ngaran Uza. Kobe aya di dinya. Anu ku ari patung-patung Maryam, patung-patung Kangjeng Nabi Isa, patung-patung Buddha dan lain sebagainya dihijikeun di dinya. Teu hayangeun moal aku nyana dihancur-hancurkeun di neraka. Goblok tolol gara-gara sieun. Wah, acur. Pangeran-pangeran teh ajur di neraka. Ngomong deh pangeran. Atuh sia anu nita nyembah ka aing. Pangeran ngomong, kos dukun teh mah pangerannya. Kunaon sia nyembah ka aing atuh cak batu cak kayu. Cak berbagai pangeran-pangeran teh ngararomong atuh sia aing mah teu nitah kapan ka sia teh kunaon atuh nyembah ka aing. Ge, kami mah dititana ku paus atuh teangkeun paus da ku sia, teangkeun pausna. Wah, paus tu pertama, kahiji, kadua. Terus diayakeun pemimpin Yahudi ge diayakeun, pemimpin-pemimpin Hindu, pemimpin-pemimpin Buddha, pemimpin-pemimpin kitu Konghucu, kabeh Shinto dan lain sebagainya diayakeun. Lantaran dianggapnya nalah nu nyasarkeun, nu mantak pengikut-pengikut ta lapor ka Gusti Allah. Rabbana haula'i adalluna
Gusti Pangeran abdi sadaya. Cek malaikat ngaku kan bahwa pangeran-pangeran teh Allah. Oh. Naon ya? Kami dek lapor ka pangeran ulai tah ieu pamimpin-pamimpin teh ieu paus ieu kardinal ieu pamimpin Yahudi ieu pamimpin budak Konghucu dan lain sebagainya. Adalluna nu nyasarkeun ka kami kabehan. Ku ayana sakitu kami mohon Fatihah madzaban dipan minan nar kami mah menta ieu pamimpin-pamimpin teh siksa dalakana leuwih tibatan kami tikal. Menta ditikal-tikal nyana taka pemimpin-pemimpin baheula siap ka aing nyasarkeun. Ngajakan ka Tritunggal, ngajakan ka patung, ngajakan ka kayu, ngajakan nyembah ka makhluk. Kuari sia didarakan laporkeun ku aing sia ka pangeran. Gusti, teu pamimpin-pamimpin nu baheula nyasarkeun kami. Beres siksaanana lipat gandakeun. Ulah disarwakeun jeung kami. Ku baca Gusti Allah. Qala likulli dhi'fu walakin la ta'lamun. Sebenarna mah saban sahiji maneh jeung nyana teh ieu aya tiklan-tiklan. Pamimpin-pamimpin maneh ieu disiksa na tikal-tikalan maneh ge sarua ditikal-tikal. Jair urusan siksa makarasanaku masing-masing walakin la talamun cuman maneh mah teu nyaho malikul farikin sikaan anu tertimpa ka tiap-tiap golongan sieu kumaha siksana sieu kumaha siksana sieu kumaha siksaanana tah eta teh tinggal dirasakeun bae cek Gusti Allah ulah buka puncak pentas sagala rupa rasakeun deuk kumaha deui itu aduh mentek aya keur di dunia teh tilu karepti kafir tiluan hiji pamimpin Nasrani kadua pamimpin Yahudi katilu pamimpin Hindu kaopat kiai ngarobrol bae nyana di warung kopi ngobrol warung kopi ngobrol celetuk bae nu ngomong sabenerna nu paling deket jeung pangeran teh saha sih di antara urang cak Nasrani teh ya kami atuh pasti kok bisa ngaku paling deket emang kumapan kami mah lamun nyarita mohon ke pangeran teh wahai Tuhan anak kan aya anak makan ka bapa deket biasa berarti ka pangeran teh deket sakumaha deket ka bapa ka anak benar coba saurang deui wow cak Katolik teh atuh kami nu leuwih deket mah emang atuh kami mapan Tuhan ge bapa langsung Tuhan Bapa moal aya tandingna tuh ngaran-ngaran Bapa tuh wow aya bahasa pribahasa sagalak-galakna Bapa tilok padahar juri ya kan oke jadi cek Hindu tetep nu paling deket ke pangeran mah kami emang kumaha pan kami maka Bapa teh nyoba ka pangeran teh Om kan Hindu mah Sinta Om woi atuh Om mah moal aya duana sakeun bener kuari mah kabehan menuju ka kiai. Nah kalau di Islam itu bagaimana kalau memohon kepada Tuhan itu bagaimana kiai gideg bae kumaha ya aing jadi teh ieu mah Tuhan anak ieu Tuhan bapa ieu Om gitu kan. Kau beneran nyana di warung kopi di hareupeun warung kopi teh aya masjid. Begitu aya masjid diajak punya ka masjid kabeh. Naik ka munara. Ayo ikut. Mana ini dekat sekali cek dengan Tuhan kalau masuk menara. Naik ka luhur. Mangkana 50 meter mah ka luhur. Pas datang ka luhur adzan. Akbar tuh itu pangerannya tuh. Itu Tuhan tuh. Mana tah Allahu Akbar cek datang. Lamun maneh hayang nyaho kadeukeutan pangeran cek kiai ngagejeburkeun ka handap geura geca
ngaragakeun maneh kapagi ge jeung pangeran sia tolol kiai tolol teh kiai ngalojokeun batur mun hayang kapanggih geus ulah make carita-carita bapak anak sagala ulah sagala incu ulah sakena teh geus bae tah kadeng tah pas Allahu Akbar itu adalah Tuhan kami mah kalau ingin ketemu gampang di situ duluan coba sekarang menjatuhkan diri ketemu nanti sama Tuhan kalau nggak percaya ayo sih ngaragakeun maneh ge ditolol tuh itu tolol kabehan nih urang ceknya nanti iya engke kajawanana cek kiai teh engke di akhirat kuari makabeh pada ngaku darareukeut maneh ngaku deket lantaran aya Tuhan anak Isa ngaranna maneh ngaku deket lantaran aya Tuhan Bapa maneh ngarasa deket lantaran ngarasa aya indung Tuhan Maryam disebutna Tritunggal di dieu ngarasa deket bae sarua bae sinta-sinta om ieu ge sarua Yahudi kabeh ngarasa deket ge kanyahoanana mah engke di akhirat digiringkeun ka neraka bakal nyaho mana nu leuwih deket ka pangeran jeung mana nu jauh ka pangeran ieu tah ayatna ieu wa qalat ulahum li ukhrahum adu debat anu sengit di jero neraka antara pemimpin-pemimpin kafir jeung pengikut-pengikutna lantaran silih sarakeun gara-gara anjeun kami ka neraka gara-gara sia kami ka neraka kami baheula geus aya informasi anu akurat melalui televisi melalui berbagai media kami sok kadengekeun ceramah-ceramah kiai kami sok kadengekeun dina maulidan kami sok kadengekeun dina rajaban aya pangeran anu gaib anu ngutus rasul ngaranna Muhammad di akhir zaman kami teh kadengekeun pancak maneh ulah ngadengekeun nu kos karana itu geus bae urang mah ka gereja bae geus bae urang mah ka kelenteng bae geus bae urang mah ka dieu bae ka dieu bae depan maneh nu ngaulah-ulah gara-gara maneh kami ka neraka Gusti siksana tambahan deui Gusti nyana ngomong wa qalat ulahum li ukhrahum dek meminta ka pangeran cek jana teh aduh pamakana lakum alaina min fadlin henteu aya unggulna maneh ka kaula kami teu ngunggulan aranjeun kabeh cek para pemimpin alianakum lan takfuru bisababina lantaran maneh kalakul kalalupur teh lain ku sebab kami maneh kupur kami kupur pananu antum sawaun kupurna akur bae ribut di neraka teh antara pemimpin Yahudi jeung bawahanana pemimpin Nasrani jeung pengikutna pemimpin Buddha jeung pengikutna pemimpin Konghucu Protestan dan lain sebagainya ribut engke di neraka bari keur disiksa ku Gusti Allah jaba siksaan anu pohara bahwa jaba sing jerengeng jelema anu silih lanat silih carekan silih tolol silih goblok jabat tuntutan ti bawahan ke atasan teh aku gara-gara maneh sedengkeun ti dituna ngalempar deui eueuh nu jadi gara-gara ja kabeh ge ieu mah lain ku sebab kami maneh kupur kami kupur ge dasar wa geus ulah aya naon rame di neraka kumaha cek Gusti Allah fadzuqul azab bima kuntum taksibun geus ulah loba omong ulah loba cacalatan cek Gusti Allah fadzuqu kuari mah geura rasakeun bae siksaan bima kuntum taksibun kusabab kupur-kupur nu kumaneh di usaha waktu di alam dunia kakupuran maneh waktu di dunia kuari karasa kumaneh wari mah urang ningali Yahudi menganiaya muslim di Palestina anu luar biasa secara lahiriah mah beuh pohara jasa tetapi lamun urang nyulusup ka jero batin di jero penganiayaan buat teuing urang Palestina mah geus uncang-uncang di surga Allah secara zahir mah kuari keur dianiaya urang Suriah luar biasa budak-budak ditembakan segala awewe anu teu puguh teu karuh tamah pan lain urusan perang tamah penjajahan komodel ka Palestina dina zahir mah tetep bae urang nyeri anu luar biasa buat teuing di batinna mah manehanana geus seuseurean di sorga kitu keneh di Irak sedengkeun sasaran anu terakhir sakumaha kukula dicaritakeun ke setelah Yaman ulah ieu engke bakal ka Indonesia ge henteu sakabeh Indonesia nu ditiheulakeun di Cikupa
siap-siap bae jiku Pak. Ya Allah ya Rabbi. Dek kumaha kumaha gitu ayeuna. Urang dek berlindung ka mana coba ayeuna mah, dek berlindung ka mana? Boro-boro masalah nu gede masalah nu leutik geus eueuh tempat perlindungan ku ari mah. Ja politik teh kapan geus didominasi ku Amerika. Terutama perekonomian geus didominasi ku Amerika. Nu berjalan di dunia khususnya di Indonesia ieu adalah perekonomian Amerika. Urang beli naon bae ge geus aya persentasena untuk kelangsungan Yahudi, kelangsungan Nasrani. Urang beli naon bae di dinya teh aya sekian persen untuk gereja. Lha kumaha atuh? Berarti satu sisi orang benci terhadap Kristen, di sisi lain lantaran nya nu ngadominasi tentang politik jeung perekonomian urang nyumbang ka nyana. Sadar atau tidak sadar seperti eta lah. Dikondisikan seperti eta. Kubodona urang sebagai bangsa Indonesia anu tetap bertekuk lutut di Amerika. Urang tinggal nyalahkeun penggede urang bae kokos kitu atuh. Hese kembali deui urang ka urang. Kunaon atuh ketika urang dek milih teh pan kiai geus ceramah bae sing hade. Nu tadi nama sarua bae kiai itu ge sing hade. Mulai barang dibere saeutik sing hadena rada detik sing hade. Barang dibere rada gede. Nek. Barang dibere deui cicing mah ta iya. Nek kumaha? Jeung kembali nama ka urang-urang keneh. Ketika baheula teh urang embung boga pamimpin di gubernur teh awewe. Lantaran urang nyaho dek bener dek salah tetep urang mah ulah waka milih awewe bae lantaran tamah awewe mah haram. Kudu lalaki bae heulanan. Kiai sepakat Banten, Serang, Tangerang kabeh ulah milih awewe. Malah kiai aya anu nyieun kitu pernyataan tanda tangan dilarang memilih wanita timbul di Kabupaten Serang jeung Pandeglang datang ka kaula pan ka dieu. Gua ditibet tanda tangan teu kudu tanda tangan aing mah geus ngomong bae haram tiba heula ge ulah milih awewe geus teu kudu tanda tangan eta bae nu tanda tangan didinya teh pertanggungjawabkeun tanu tanda tangan bener apa henteu aing mah geus make Al-Qur'anul Karim ayo bade tuh nya kiai kumaha eta tungtung nama horenganan eta teh nya nama deuk dijadikeun proyek ja aing mah nyaho jasa teh ka kiaina ja datang ka imah minta tanda tangan wariga deuleu bae kumisna je minta tanda tangan kula teu kudu tanda tangan tanyakeun ka jamaah aing mah geus ngaharamkeun milih awewe geus teu kudu eta bae teu pertanggungjawabkeun hagas kumaha ka belah dieuna dibere mulai eueuh sorang diumrohkeun jeung Ki Budoli pan ka ditu henteu Ki Budoli mah bareng doang atuh ku baru untuk apa di Pandeglang kiai kudaon milih awewe di Serang milih awewe ketika kurang disindiran we kunaon milih awewe ieu mah lain salat cekna pemimpin negara haram soteh mun jadi imam salat oh kitu kakak atuh kumaha kakak bae tuh ka ditu geus atuh kumaha kakak bae urusan ku kakak teu pan eta geus kumaha tuh kiai teh kos kararitu masyaallah. Jadilah hasil pemilihan nyana nu menang lantaran kiaina diumrohkeun kiaina dibere motor beat dibere poswan dibere motor naon kana deui jadi teh naon tuh emang sia mah kabere nya bae sekupi segala mio ambalayah ka dituna menang terjadilah setelah kemenangan alhamdulillah wali gubernur urang masantren itu kapan hese di urang teh boro-boro endek menyatukan suara visi dan misi eta bae heulana ta kita gagah jasa selama perjuangan daek dibere nu kieu moal anggeus kajen kumaha selama orang berjuang naon bae butuh nu kieu moal anggeus cek nu ditampal lampon naon teh nu kieu nah sia mah nya pokona kieu bae lah pokona mah teu naon eta kieu bae pokona mah moal beres jadi nu mantak raruntuh ge pondok pasantren teh eueuh santrian ku gara-garanya ngabutuhkeun ieu Golkar nyerang
kata dina maya santrian alhamdulillah 200 mah aya mingguanana aya 500 mah aju kiaina dimunggah hajikeun ku Golkar asa hebat bae tas kapanggih jeung Baitullah nya teh toab dan lain sebagainya padahal lamun ditilik secara batin mah toabnya teh wallahu alam lantaran ulang mun ningali dina persyaratan munggah haji teh pandi sing hade yang munggah haji maka de biayana kade di kitu-kitu kapan unggal kitab sing hade hari ieu mah kiaina nyolonong ka ditu asa hebat bae balik ti ditu santrina mulai resah teu betaheun di pondokna wallahu alam padahal pondokna eta kena sakitu gedong caina bagus listrikna bagus tapi dibere teu betah ku Gusti Allah balik hiji nyesak wari tinggal tilu ge teu normal nu hiji lehoan bae nu hiji atel bae nu hiji hitut bae dek ngariung bingung diajakna nu mana eta kan bingung eta diajak nu gagaro bae ngisinkeun diajak nu lehoan bae komo atuh nu diajak nu hitut bae sia hitut itu ayo itu can datang ke tempat ngariungnya na geus bebeja kiai hayang hitut betekeun atuh hitut bae kudu bebeja dan geus dibetekeun kunyana didadatkeun keluar bukur kepret geula atuh itu bebeja sia begitu dikepretkeun kena bibir kiai tegal kiai bae balik cek jalan nyunyut balik ngetrok lawang nyunyut cek pemajikan abah sia mau berkat lauk cucut tah barang dibuka cucut nyunyut tah eta gara-gara kiai asup Golkar kos kitu eta teu sadar tah kiai sing sadar geura-ge ulama ieu mah lantaran hayu urang babarengan deudeuh jeung nyaah ieu ka kiai ulah kabita ku dunya lain Golkar bae naon bae pan geus jauh dina kitab ulah sok kabita hubud dunya cilaka kajen buku mah ge cilaka masyaallah lamun dihitungan ku ari dimimiti Ciamis Tasikmalaya Bandung Garut ulah mah nyaho terus kabelah dieuna Cianjur Sukabumi Bogor Tangerang Makomoja lahir di Tangerang nyaho jasa nu hirup jeung nu paeh araraya keneh nu aya nyaho jasa kiaina terus ka Serang terus ka Pandeglang santrina arareuweuh kabeh tidak kusaha gerak Allah mingguan nu tata dina geus aya 400-an terus 300 terus 200 terus 100 ku ari mah tinggal cak-cak buricak tinggal suuzon bae nu tinggi gara-gara kiai eta sih kunaon juga ngagara-garakeun ka kiai eta introspeksi di jero hate sia aya panyakitan bego hubud dunya tah ulah sok batur hubud dunya dirina dah cenah kiai eta mah hubud dunya pakaian ge bagus mobil ge bagus je disesuaikan hulu sia ku aing sia hate teh urusan pakaian urusan kendaraan pamere ti Allah resep jeung henteu mah rahasia diri jeung Allah sia nu dipikiran ulah sok mikiran kiai batur kuno naik ka kiai anu kiai anu sia pikiran goblok kudu mikiran kiai batur mah geus kawang-awang geus ka mana ibadahna nyana mikiran kunaon si eta sia saya Golkar teh kos kitu jahatnya sepenjahat kelas kakap Golkar mah masalah ieu kula nu mantap ngomong kitu kunaon eueuh batur ieu jangan luhurkeun agama kabeh parareum ji asal geus ka Golkar bae pelepas ai kitu mah ulah ka Golkar ulah kiai nu sajen bae ka Golkar mah aing mah kiai mah ulah bae ho ka amilna ho ka jurumiana ku ari ngararoko bae kiai kunaon ge nu deuk di pagahanana cenah emang santri ajur kabeh ku bom beringin ku ari ngaroko na gelisong ku ari mah heran teh kiai teh daek nemah majelis geus kosong ya teh macan geus aya ti kudrat irodatna bae ai sia inget maka dinya Allah satu geus nasibna bae ti ditu ayo tauhidna petakeun ku sia tuh ayo tauhidna petakeun ku sia tuh jas sia aya heuh nya kiainya tuh ujung-ujungna mah cari leutik cenah ge nah ieu tah teu karasa ku cenah di dunya teh kos karari acur lain hiji lain dua masyaallah mantap kayak kiai nu api ketika anak kiai nu ieu asup ka Golkar kiai nu ieu nganasehatan embung ribut gede ulah tetep nyana keukeuh lantaran pahar moko datang
Oh nu iya si mamang-mamang nambung aing mah Golkar mah lantaran duniana terlalu jahat misa tak di dieu mah dibuang gede kekuatan hanya cuma 2 tahun rengsek kabeh santrian hiji-hiji aja itu mau pasti kan ku di eksis keneh bae masyaallah aya naon buah eta Golkar sebab tata dina teh cak Gus Dur adil apa kejam saya eta tah di mimitian tidinya tah hore kalau saya adil akan saya bunuh dengan cara yang adil kalau saya kejam akan saya bunuh dengan cara yang kejam tah kiai mah dibunuh dengan cara yang adil dibunuh karakterna dibunuh harismana dibunuh kabarokahanana dibunuh ilmuna ngan anehna ieu anehna kiai nu asup ka Golkar teh tah teu dayekeun tobat heran aing mah heran heuh sakali deui enahan ngomongkeun ge kaayang aing mah tobat ka kiai teh ja ilmun ayakeun keneh insyaallah lamun tobat mah kula nanya ka abah bah eta si kiai lamun asup ka Golkar heuh cekeun Allah terido eta lamun hayang bagusnya tobat cara tobat tuh kebeulem pondokna eta kolot teu kira-kira ngomong lain pondok teh mah geus itu mah beulem pondokna cekeun teh lamun can dibeulem can jadi tama tobatna tuh eta mah meureunnan nyingsieunan bae teh mah ka kula supaya kula ulah meureun aja kula ya ai duitna terus bae ku ari ge ya alhamdulillah kula lamun kadatangan tak kamari kan kula ajak keur poe Kemis datang bupati datang gubernur kula ngadoa mudah-mudahan ulah mere ka aing salamet aing lamun teu mere bener sasalaman teu mere naon dijabah berarti doa aing kajen aing teu kabayar ge daripada make duit siap mah gubernur teu mere berarti pelit kan itu mere pelit kan berarti ngan emang teu hayang teu jadi lamun kadenge gubernur datang bupati datang lillahi ta'ala teu mere naon eta datang bunga bae secara kemanusiaannya na manusia kula manusia satu sisi suruh siling menasehati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr cek Golkar bohong ki uci mah soekeun ku aing sungut sia ih silih nasehatan kula mah tetep bae ka bupati kula nganasehatan bupati urang ka gubernur nganasehatan ka wali kota nganasehatan teu reuneun kula mah nganasehatan cara kula nganasehatan kelalagaan kana nasehat kelalagaan kana jangan ge sarua hayang salamet di akhirat tembung ka neraka di atuh sarua ku cara kula ke nganasehatanana geus teu wani mere sebab nyana ge meureun dibisiki hati-hati jangan suka ngasih sama Ki Uci emang kenapa kalau sedikit engke bahaya kalau gede boleh kula dibejakeun teu mere tak kudu kuat kos kitu babaturan teh jadi urang eueuh nanaon jeung bupati tetep akrab tetep ngadoakeun atuh asa kebutuhan-kebutuhan di negara engkena urang babari jeung gubernur akrab eueuh nanaon ulah sok hayang dibere tah lamun geus hayang dibere eta nu cilakana sing kuat seperti kitu jadi kaduluna akrab bae geus kura kirang lalagaan ku kumaha ge mun teh hayang dibere jieunan itu geus bae juga beneran teu mere tuh geus pas narana beres geus nah eta bersihkeun ulah aya naon-naon salamet urang ngasehatan kanyana hati-hati titip bangsa titip umat sapeker belohon pan ieu kumaha atuh ieu tah ieu engke bakalna ieu tah di neraka bakalna pengikut-pengikut nyarekanan ka pemimpin-pemimpin riweuh rame nu jejeritan bae aya nu ceurik bae aya anu nyarekanan bae aya nu gelut bae aya nu silih peupuh bae aya rame ngaranna ge siksa kumaha ceuk Gusti Allah fadzuqul azaba bima kuntum taksibun kuali magas ulah jejeritan ulah cerik ulah ribut ulah silih tinju eueuh paedahan lantaran kabeh disiksa ku ari marasakeun bae ku maneh al azab siksa bima kuntum taksibun ku sebab kakupuran kamusyrikan anu ku maneh diusaha
urang mah alhamdulillahirabbil alamin jauh jarakna urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi seakan Kangjeng Nabi hadir komo urang keur muludan assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habiballah assalamualaikum asa aya Kangjeng Nabi na Masya Allah ketika neuleuh ngabangun masjid eta tapan parentah Kangjeng Nabi ternyata asa aya Kangjeng Nabi na ketika orang ningali nu ngabangun majelis eta teh akan parentah Kangjeng Nabi asa aya Kangjeng Nabi na ketika ngabangun musola asa aya Kangjeng Nabi na aya jelema keur ngararaji model kieu teh teh kan parentah Kangjeng Nabi asa aya Kangjeng Nabi na urang teh didelekeun ku Kangjeng luhur teuing urang mun nyarita didelekeun ku Gusti Allah mah heulanan Kangjeng Nabi teh hiberan ku ari neuleuh oh itu Haji Pendi nundutan kadelekan ku Kangjeng Nabi sial tak budak aduh nya bisa ngagerokeun Sina Umar jawara Umar seret Haji Pendi waduh cek si Dida Umar moal Gusti asal dikitukeun bae ngarenjagnya na Masya Allah tah urang teh kudu kita orang malah lamun orang maca sholawat timbul sekali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali geus saya 11 kali na perasaan tiis akan didelekeun ku Kangjeng Nabi heula Kangjeng Nabi bae Masya Allah ulah waka ka Madinah di raudhah urang di dieu bae urang teh emang Kangjeng Nabi maot jante emang Kangjeng Nabi teu ngadenge ketika orang maca sholawat ngadenge emang Kangjeng Nabi henteu langsung ngahadiran ketika orang maca sholawat hadir Masya Allah lain saeutik para aulia Allah keur muludan ningali sosok-sosok anu hese dicaritakeun lain saeutik ulama-ulama nu keur ngaji ikhlas ningali pemandangan-pemandangan anu aneh ulama inget ka Abah bae almarhum geus eueuh ieu dicaritakeun ge bada isya ngaji ihya bada ngaji ihya keur ngaji langsung neuleuh kieu ketungkul deui neuleuh deui ketungkul deui 3 kali beres geus langsung cepet ngajina langsung salat naon istirahat isya bada isya langsung ka imah ulah ngobrol isuk-isukna maksudna kajadian kos kitu aya naon oh ngaji bada magrib lain bada isya ngaji bada magrib minhajul abidin ngaji badal maghrib minhajul abidin seperti eta tah kajadianana terus sholat isya bada ngaji ka imah isukna kukula ditanya kok ngaji rada lain deui aya naon tadina teu daek carita kabladina carita jadi neuleuh jelema nu make jubah ti dieu ti kaler aya tembok di dinya pan di kaler ka diuk katingali terus kene ngaji terus ka hareup pan majelis keur tembok di hareup da lain kieu diuk geus bae di dinya diuk dideuleuh deui keleumpang deui ka dieu terus bae ngaji keleumpang deui dalam hati nanya eta sejin apa manusia di hate Abah kunaon tu aya nu ngaharewos Imam Ghazali keur hadir nu mantak teu kuat Abah langsung bae ditutup Allahu a'lam bishawab. Yes. Eta keur ngaji Minhajul Abidin Imam Ghazali